Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Demi Allah, jadi teman-teman, jawab qasami mazupin yaiku da dijawab qasam kang den buang arsalna ngutus isun agung Nuhan ingkang jeung Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nuh. Faqala maka ngucap ya Nuh ing lafaz ya qaumi ibudullah ke kaum insun pada nyarembah sira kabeh ing Allah malakum anggurana iku tetep kadua sira kabeh min ilahin apa pangeran gairu tegese salian Allah atau gairi kana salian Allah bil jari kalawan dan baca jar macana gairi sifatun li ilahin yaiku dari sifat kadua lapat ilahin warropi lan dan baca ropa gairu cara urang badalun min malihi kuda di badal saking mahala ilah. Satuhuna isun akhafu iku di isun alaikum igata sesira kabeh in abantum gahu lamun la ibadahan sira kabeh ing salian Allah azab yaumin azimin siksa dina kang agung huwa yaumul kiamati utawi yaumin azimi kudina kiamat. Qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Allah alam bimaradi qalal malau wajazaba piranggang agal asabut tegese pirang-pirang kang mulya min qaumihi saking kaum Nuh. Ucap-ucap lapan ina ing satuna ingsun sadaya lan naroka iku yang tingali ingsun sadaya ka ingsun ngopi bola alim mubin dalam sasar kang nyata bayin tegese kang nyata. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Kalau ngucap yang lu ya kaum ingsun laisa bi orang anak ikut tetap kalawan ingsun dalalatun kasasaran ya utaya dalala amu iku kang lewi umum minal dalal dini mazaking dalal panapi maka utay nga napikang dalala yang ablagu iku kang lewi banget minapi dini mazaking nga napikang ing dalal walakin ilan tetapi na ingsun rasulun iku utusan min rabbil alamin kang tetap saking pangeran alam kabeh uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wallahu alam bimaradi uballighukum nekakeun ingsun ing sira kabeh bitakhfifi macane kalawan den entengkeun wa tasdidilan den sangetkeun uballighukum risalat rabbi zakari salat pangeran ingsun wa ansau lan nganasihatan ingsun uridu akhirat ngarepakeun ingsun ing kabecikan lakum kada sira kabeh wa alamulan weruh ingsun minallah saking Allah mala ta'lamuna ing barang kang ora weruh sira kabeh.
awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walittaquw wa la'allakum turhamun. Allah nabi maradi agazab tu manatang agarakan sirakabe wajib tulan gawag sirakabe anja'akum yan tatumakang sirakabe upazikum piwuruk ma'ajatun tegasa piwuruk merabikum kanto saking paneran sirakabe ala rajulin ala lisani rajulin atas lisan wong lanang minggung kang betul saking sirakabe yang sirakun repanentan memedian ya rajulin sirakabe al-azab yang siksa ilam tuminu lamun orang iman kan sirakabe oleh tatakualan repon yang tahu di sirakabe Allah wa la'allakum lan menawas sirakabe turhamuna iku dan ulah sirakabe biakalawan ma'wa'illah فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Allah alam bimarni fakadzabuhu maka pada ngagorokin ya kaum Nuh hu ingkang jeung Nabi Nuh fajainahu maka nyalamatkeun isun agung hu ing waladzina ma'hu lan kang kang betul sumertane nominal gharaqi saking dan garam fil fulki dalam parahu sapinati tegese parahu awraqna lan ngaram ingsun agung alladzina kadzabu ingkang kang pada ngagorokeun alladzina kadu bi ayatina kalawan zakayat ingsun agung bitufani kalawan banjirin naum izatuhune ya kaum kan iku ya kaum kauman amin iku kaum kang buta kabeanil haqi saking hak saking hak. Ayat ieu sebagai pangbeberah ka Kangjeng Nabi, pangbubungah ka Kangjeng Nabi, panenang-nenang ka Kangjeng Nabi saat Kangjeng Nabi berjuang dakwah ngajak umat nyampaikan risalah. Begitu ku Kangjeng Nabi disampaikan risalah teh horeng umat teh buta mata hate sakitu dibere wahyu kadele kehadiran ku orang-orang kufar Quraisy harita tetapi geninganan inkar karena ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelantaran tugas Kangjeng Nabi ti Gusti atuh terus we dimulai main samar toel-toelan ngajak didatangan ku Kangjeng Nabi setiap jelema ditoel diajak kebelah dieuna langsung door to door timah ka imah Kangjeng Nabi cacian jeung makian pohara terhadap Kangjeng Nabi belah dieuna ajakan-ajakan Kangjeng Nabi mun dipresentasekeun matina 100 paring nu iman hiji 2 tapi tugas si Allah makin kenceng terus baik waktu cacian jeung makian terhadap Kangjeng Nabi nu baheula Kangjeng Nabi disanjung-sanjung waktu can diangkat jadi rasul julukan ge Al-Amin jelema nu jujur nu adil nu terpercaya tapi ketika diusik diajak iman ke Allah iman ka anjeunna sebagai Rasul Allah
tetap baik dicarekan, dicaci, dimaki, diciduhan Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh rek diharu biru, dibunuh Kangjeng Nabi teh rek dibunuh. Ngan Kangjeng Nabi nama atuh nu maenkeun lalakon ti Gusti Allah, atuh disalametkeun ku Gusti Allah, tapi sahabat-sahabat nama jang deuleueun tingalikeun ka urang nu hirup di akhir zaman, nu diseret, anu digantung sahabat teh, nu disiksa sahabat teh ku gara-gara iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, anu disetrap di jero imah ku dulurna, ku indung, ku keluargana. Oh macem-macem carita anak anu melarikan diri tiriungan keluarga, sehingga loba kesulitan para sahabat nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, timbullah ngayakeun aksi hijrah pertama ka Habsyah. Saking tekuat-tekuatna penganiayaan terhadap jelema-jelema anu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Urang mah kuari kapan, waduh adem ayem. Urang mah nikmat jasa kuari nu kuat, nu kieu. Tentrem urang mah hirup teh di negara Indonesia mah menurut berita pangaman-amanna jeung pangtentrem-tentremna jeung pang nikmat-nikmatna, sehingga loba julukan Indonesia adalah surga. Yehe, Indonesia mah surga tuh, Masya Allah. Hujan lain daya tangkal nu dipelak jukut, nu teu dipelak jaradi. Hujan gede, laut ambalaya lantaran urbanisasi, laut ti empang ka empang. Banjir gara, waduh perpindahan, Masya Allah. Mantak di Cilongok mah santri ngarep-ngarep hujan gede baik. Lumayan jagnya jumbo ambalaya, teu kudu meuli lauk. Tuh pokokna mah di Indonesia mah surga. Kuari urang dek ngaji bae eueuh anu kukumaha, dek salat bae di mushola di masjid eueuh anu macem-macem, dek zikir bae urang eueuh macem-macem. Ieu di Indonesia. Sabalikna dek main kartu bae de eueuh anu kieu kitu. Main gapleh bae ti subuh datang ka subuh de eueuh nu ku anu kieu. Aman di urang mah, kebablasan aman. Datang ke pemerintah korupsi sugana anu negor-negor eueuh biasa berjamaah korupsi. Aman di urang, Masya Allah Indonesia. Teu pernah aya kadenge penyiksaan-penyiksaan di urang mah. Aya ge aya Kristen asup Islam disiksa ku keluargana, lumpat aman. Aya ge kafir di tengah-tengah Buddha asup Islam, aya sebagian anu disiksa, lumpat aman. Malah kabelah dieuna mah arara aman, agama teh komo di Jawa di Salatiga masa imah teh Bapak Kristen, indung Buddha, anak Konghucu, incu mah kitu Hindu, saimah macem-macem. Nu hiji Islam, masalah. Nu hiji salat Allahu Akbar, nu hiji ho 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 ho. Geus teh masalah. Nu hiji hailullah 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 atuh geus bae, biasa bae. Masalah. Jadi di jero imah loba mushola. Nggon masing-masing. Ieu urang lamun cerita Kangjeng Nabi baheula. Masya Allah. Terus penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi, terutama ke para sahabat-sahabat luar biasa. Geus puguh ka carita nu diseret langsung ku jelema nu diseret make kuda
anu ditindihan ku batu sakitu panasna luar biasa. Urang carita Ki Bilal bage dibalangkeun diseret ditindihan dan sakadar babacaanana hu Allah hu Allah hu Allah. Ya Umar disiksa kitu keneh. Berbagai sahabat-sahabat ngayakeun hijrah pertama saking teu kuat di Mekah ka Ethiopia. Kacaritakeun Kangjeng Nabi ge dititah hijrah ku Gusti Allah ka Madinah. Hijrah Kangjeng Nabi sakumaha dicaritakeun ku urang unggal muludan teh berangkat jeung Sina Abu Bakar Siddiq. Oh, kitu ge eta teh kapan susumputa. Kudu nyumput heula di luhur gunung. Turun berangkat geus ditarungguan lah ku urang Madinah. Sahabat nyarusul ke Madinah. Susulundupan nyelendep nyalametkeun agama. Imah ditinggalkeun, onta ditinggalkeun, embe ditinggalkeun, harta ditinggalkeun, nyalametkeun agama. Jauh lalakon Mekah Madinah teh 900 km zaman baheula ditempuh kudu make onta sabara poe. Sakabawana ku onta eta ge julunduk berangkat peuting mun sakira-kira kanyahoan ku bangsa kafir ditebas dibunuh lain saeutik nu dibunuh di tengah jalan. Dibayang-bayang ku urang nu pamajikanana teu iman ditinggalkeun, cinta tinggal cinta, deudeuh tinggal deudeuh ka pamajikan lantaran berbeda agama ditinggalkeun. Mulia amat sahabat ninggalkeun nu dipake ka cinta, tetapi cintana leuwih tibatan cinta ka eta ka Allah. Tinggalkeun anak. Bayangkeun ku urang anak anu gede, anak nu sasapihan, anak nu orok anu mejehna butuh perlindungan bapakna. Ketika teu iman indungna perebut anak ditinggalkeun keun bae aing mah anak sabodo, padahal masa anu teu deudeuh jeung nya asih ka anak lantaran keur mejehna jadi kembang mata keur leng-leng nu disusuan lantaran indungna mempertahankan anak berangkat bae anak ditinggalkeun harta ditek nyalametkeun agama. Urang mah di imah ka majelis nyalametkeun agama beuh ku ngawuduk heula samsu heula kopi heula beuh datang ka majelis nage atuh ngopi deui. Ya Allah ya Rabbi horeng di jero mah lain nyalametkeun agama di imah dicarekan ku pamajikanana aing mun ngadenge kokoprak lah cak lain beres gede lumpat ka pengajian mah. Iya nyalametkeun agama pohara. Masya Allah. Jadi eta tanah tinggalkeun, imah tinggalkeun, pemajikan anak tinggalkeun. Lamun pamajikan anu iman salaki teu salaki tinggalkeun. Wabeh ditinggalkeun. Sakabawana ku onta sapira onta tuh perbekalan teh berangkat ke Madinah. Masya Allah. Nu mantak disambut kurang Madinah Ansor nyambut Muhajirin. Disambut dengan baik, dua tangan terbuka ku sahabat Ansor di Madinah. Keistimewaan sahabat Ansor, Masya Allah Karim. Ditanya boga pamajikan tante mau pamajikan tante nu boga dua pamajikan dimikeun hiji. Paneta hebat jasa sahabat Ansor mah. Tina sawarena cinta ka Allah, tina sawarena tetenger jelema nu bakal asup ka sorga ubbul ansor. Lantaran deuleu sahabat Ansor mah. Tanya, mana naon keahlianana ieu waktu di Mekah teh? Kami mah tani tuh sawah kula tuh tanah kula. Bagi dua jang maneh. Lain dibagi diinjemkeun, dibikeun Ansor. Mana naon waktu di Mekah ieu? Kalau bisa teh jeung pagawean kula mah dagang. Yeuh duit kula tah boga duit sakitu dagang elos. Ieulah Ansor. Masya Allah. Hirup tentrem damai antara sahabat Muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Ansor anu pribumi. Masya Allah luar biasa.
mun boga barang kuduaan kutiluan hesa anggal rejeng dan lain-lain sebagainya sehingga hampir seakan-akan ieu Ansor jeung Muhajirin teh dek didulurkeun ku Kangjeng Nabi seperti nu endek didulurkeun bakalna asana ngawaris sahabat Muhajirin ka sahabat Ansor. Mun Ansor maot Muhajirin nyana ngadulur ngawaris hampir seperti kitu ku deket-deket jeung ulu alam. Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa tetapi horengana nu buang ka warah leuwih ti batang eta nu teu iman ka Kangjeng Nabi nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa wahyu tinggal wahyu mukjizat tinggal mukjizat nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing sampaikan kateangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dieu 1000 ontak ku aing sia lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an macakeun mukjizat jelema muhun kabeh sumuhun kabeh iman kabeh henteu horenganan. Kangjeng Nabi akhir waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal teh di mana si Aman? Tes Isra Mi'raj. Ke mana? Di dieu ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangijeung Allah. Tira berangkatna tadi balik tadi memeh subuh. Man Aisyah naonan aduh nu edan ge cager heula man Aisyah kudu tambah edan ya wari sia sia daek teh ngomong kos kitu gerokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah siap wah tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal bani anu turun dengekeun ya nu edan ngomong begitu Kangjeng Nabi nyarita coba mad aya naon caritakeun ku Kangjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit ka kedua terus bare oleh-oleh terus tangga ku harita tiraha eta mad bejakeun jam sakitu balik pamit mau subuh kira-kira sabaraha jaman mad 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta mad Aisyah ngomong ku keterlaluan teh bener ge Rasul Allah tuh laki kituan teh mad coba teh sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ya Abu Bakar ya coba bakar ka dieu aya naon ieu mah memeh sia ka ditu aing di bejan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tes Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha caknyana babi jeung Gusti Allah cari caknyana terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh ka Abu Bakar ayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok aju kitu anan Bakar aduh antak gelar asidik teh di dinya mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui ieulah Sidina Abu Bakar. Nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri masyaallah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat dibacakeun mukjizat Al-Qur'an teu iman. Nah untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng untuk menenangkan kesedih Kangjeng Allah mere dongeng caritaan nabi-nabi nu baheula abe hati Kangjeng Nabi tiis karasana pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam
tapi ieu mah singkatna ge dihareup bakal panjang nam ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang cerita singkat panjangna dihareup ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheuh horenganan jadi tenang pokos urang dagang sekali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta tinggal 1 juta kumaha ngalamun mainnya di imah di kolong Pak lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kadege kurang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang kan kunaon sia pen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya sakieu ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta bejakeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu mah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imahna hatta pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abeh dijual aya aki meuli deui nu anyar wah si aki bolon teman pan tenang tah oh jaheuh sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak oh jadi lebih parah pan urang oh aing mah masih untung kene tuh untung kene saksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene ya bajeng imah-imah beak babeh geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae gitu tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ge kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah oh anu lebih parah nah ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula Masya Allah karita mantap urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh sia kunaon ngalamun bae aduh ceukna teh kunaon ngalamun bae sia edan sia ge ulah sok dilamun kunaon atuh saminggu deui kawin